Baik pemirsa, kali ini saya bersama ini yang masih cantik sampai saat ini. Alhamdulillah. Ini Mama Bungsu Bandung. Mama teh di mana ini teh mah? Ieu teh kaleresan ieu teh dina bawa datala ieu teh kaleresan tempat rekreasi cece. Nah. Mama lagi ngapain di sini ini? Mama teh di dieu teh nuju hiburan. Hiburan. Nuju kopdar. Nuju ieu ngala acis kanggo nyumbang ka anu bencana Kang di Majalengka. Peduli bencana nya mah ya. Bencana. Alhamdulillah kenging sababaraha rupiah lah. Insya Allah ce enjing iya. bade dijajabkeun ku Mama sareng Kang Haji BBC sareng BBC Production di Majalengka amun cece nuju Sapsel mah hayu atuh. Oh gitu. Resep mah abi teh bade ka Garut ini. Oh gitu aya acara aja di biasa we di sami. Itu sami. Nyeculkeun bae urang mah ayeuna mah dina raraga acara perjuangan sareng perjuangan ya. Kami natana sosialnya. Ya betul mah. Teu ka urang oge nyecenya. Mudah-mudahan. Nya sakedik-kedikeun urang ngabantos. Iya, diri ngabantos ya. Terus Mama di dia teh ngumpul sareng balad-balad. Sareng Bungsu Bandung Channel. Bungsu Bandung Channel. Kaleresan hayang. Iya, tapi ieu rambut basah juga nutos. Mama tos dijebur. Berenang. Ya. Nanti kita nonton Mama Bungsu Bandung lagi berenang di kolam ya. Iya. Sama temen-temennya ya. Di kolam sareng disusukan. Ya. Nanti mah kayak aya liputanna mah. Oh iya. Kayak tadi Mama nuju berenang di kolam, nuju di. Nya, nonton makanan di dieu nya. Ditonton ya Wiki. Ya, ditonton di Ceidar Channel. Ceidar Channel. Iya. Nuhun namanya. Nuhun namanya. Nuhun. Mugi urang teh cing terhindar dari wabah nya mah nya. Amin. Cepat lagi yang tidak kerja ataupun job-job seninya cepat lagi dapat job. Mudah-mudahan urang teh biasa. Cing daramah. Syarat panjang juga ada rezeki nih itunya. Atuh nuhun aja oge paratos ngadukung ku ayeuna perjalanan ieu. Sumuhun. Bungsu Bandung Channel nya. Eta nu TikTok teh kumaha tadi laguna teh? La 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 tah eta ucu. Eta tungtungna geuning geura. Iya ucu. Eta teh lagu Mamah nu enggal. Iya. Nagin. Ya, jangan lupa juga biasakan mengikuti protokol kesehatan 5M. Pakai masker, cuci tangan, menghindari kerumunan, terus juga mengurangi mobilitas, dan satu lagi apa namanya? Ya pokoknya mah ada 5 lah ya namanya. Ya nuhun ya namanya. Atuh nuhun sami-sami euceu. Atuh nuhun euceu. Iha. Iha.